Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi jidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihan wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Hirup di dunia ukur ngumbara harta jeung anak fitnah nu aya. Kuatkeun iman tingkatkeun takwa pasti selamat di akhir masa. Pasti selamat di akhir masa. Lobakeun pisan mieling mati sabab ieu teh datangna pasti. Nyawa dipundut Rabbul Izzati mangka de hirup sing ati-ati. Mangka de hirup sing ati-ati. Datangna ajal diri sumerah nyawa jeung jasad tuluy papisah. Anak kulawarga karumpul kabeh tuluy dibungkus badanku boe. Tuluy dibungkus badanku boe. Nu nganter jenazah tilu perkara amal jeung harta anak kulawarga. Harta jeung anak baralik deui amal mimilu nu jadi saksi amal mi
jadi saksi. Taya hartina hirup di dunia, salami hirup midamel dosa. Poho kadiri pasti cilaka, nandangan siksa seuneu neraka. Nandangan siksa seuneu neraka. Umur manusia bakal ditanya, kawit lahirna dugi ka mautna. Waktu ngorana waktu sehatna, sadaya pisan dipariksana, sadaya pisan dipariksana.